Ada yang lagi pandangin aku, ada juga yang lagi gagayem, ada yang lagi mikirin hutang, salakina ge teu balik. Cuna cok Pak Pepit cuna dina telepon, Ustad pokoknya malaman ka dieu sing ram bari kahar ari pamentanya rame nya kaharti ai parab cai herang kumaha tadina disangkana meureun aing teu beuki Indo Cafe meureun. Ari keur pasamuan kieu mah ye ngeunahna keur pasamuan kieu bari ngaji bari ngadu bako sama Mang Toto, ngadu bako sama Mang Toto, kopi jeung Ji Samsu, mantak cek Kanjeng Nabi kudu milari ilmu ngaji nang ngadu bako sama Mang Toto, kopi jeung Ji Samsu, mantak cek Kanjeng Nabi kudu silaturahmi. Indo Cafe kapal api, Indo Cafe kapal api, Indo Cafe, Indo Cafe kapal api. Dagoan ku aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wa qala aydan wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirata, yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba, yuhibbuna ad-dura wa yansawna al-kubura, yuhibbuna al-iyala wa yansawna al-hura, wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Hum minni bura'a wa ana minhum bari'un. Wa qala aydan man razaqahullahu waladan wa lam ya'lamhul Qur'an illa kana kullu dhanbin ya'maluhul walad ala abihi. Al hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, para ustad, para kiai, guru-guru urang sadayana anu hadir oge anu teu tiasa hadir, mudah-mudahan barokah umurna,
barokah ilmuna, barokah turunanana. Ais pangampih pepayung lembur pangersa Bapak Lurah menawi aya Pak Lurah rombonganana sareng Ketua MUI BPD LPM oge Karang Taruna, Babinsa Binamas, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, muga-muga sadaya pengurus desa eta mudah-mudahan sing barokah, amin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu anu hempak merbayaksa, riung mumpulung petepang lawung pa amprok jonghok, jauh di jugjug anggang di teang. Mudah-mudahan sadaya nu kempel ngariung sumping ka ieu ka tempat anu mulia ieu, urang nu sumping di hampura dosa, amin. Sumping ka dieu kenging rahmat Allah, amin. Sehingga urang kabehan dicanggeud hate urang beuki layut, beuki deukeut, beuki silih nyaah, silih dedeh, leres kitu. Teristimewa Sohibul Bait pangersa Bapak Febri Herianto miwah Ibu Rina Herlina anu janten sepuhna Ananda Selaine. Aing kumaha macana dusun ya? Selaine Tehanos Alparuko. Ya saya teh ngaran geus nu gampang ngaran spiritus gitu. Mudah-mudahan ieu murang kali acan dusun. Mudah-mudahan ieu murang kali sing soleh, nyerep kana bayahna, nyerep kana tulang-tulangna, ngalengkah ka mana wae sing nebarkeun kamanfaatan, akuan kabaraya, nyaahan kadulurna, bakti ka ibu ramakna, tiasa janten seungit keur agamana, nusa jeung bangsana. Oge ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir, mudah-mudahan murang kalih urang soleh-soleh, amin. Keluarga Jembar anu di Tarogong iya. Hah? Rambetuk. Oh, kampung Rambetuk, heeh. Meureun loba nangka di dieu mah. Mudah-mudahan ieu urang kampung Rambetuk dibarokahkeun ku Allah, amin. Lantaran ngajedog aing sok poho. Lantaran hirup teh Pak Polisi anu sayang, lain wongkol hirup boga duit, loba harta, loba dunia, tapi oge kudu barok. Kudu naon cenah? Kudu barokah hirup teh. Alhamdulillah nu mawi urang kumpul ngariung ayeuna muga-muga kaberkahan ku jalmi soleh nu hadir peuting ayeuna. Teuing nu mana jelema nama aing teh nyaho. Teuing teh apal. Teuing nu keur ngepluk udud meureun jelema nama. Teu nyaho sarua. Heeh. Teuing meureun ece nu make tiung koneng meureun. Bo, suka nonton YouTube, suka nonton ini TikTok, suka. Hari ini kita bertemu biqudratillah, ya, atas kudrat iradat Allah anu berjalan dina tanjiji hadisna. Wengi ieu urang tiasa kempel ngariung ngahaja di wadahan ku pangersa Bapak Febri. Mudah-mudahan ieu nu hajat sing kenging pitulung Allah. Atuh dina raraga ngasuh ngadidik murang kali urang kabehan uninga bahwasana kabeh oge jelema hayang boga anak anu hayang boga anak anu soleh. Sanajan kalakuan urang teu pati bener, betul. Sanajan kalakuan urang teu pati soleh, leres. Ngan anak mah hayang soleh, leres gitu ibu. Oke, tamada ti payun pangarsa Pak Kiai Nadawidi abdi sumping ti wewengkon Ciamis nganjang ka dieu sanes bade ngawurukan, sanes bade ngawurkeun ilmu. Da di dieu mah komo di mana? Di Tarogong, daerah Labuan khususna. Atuh Tegal Kiai, Tegal santri.
teu pantes abdi ngawurukan ka urang dieu. Abdi mah ka dieu ge pangarsa bade ngahibur nu hajat wae nu baluang ieu. Lantaran hajat zaman kiwari ku ece dolo. Ieu panggung jeung non balandongan sakieu legana ieu. Hemena nyukna. Betul. Matak hajat zaman kiwari baluang heeh. Baluang teh pinuh ku kabingung tak kuring mah rek ngahibur we ieu mah ngahibur keluarga besar di Tarogong oge keluarga besar anu di Tasik ngahaja. Itu mah Tasik abi mah Ciamis gitu. Beda kabupaten disangkana ngahiji bae beda. Ngan asli mah kami mah urang Cinangka. Oh. Dengekeun esih ya. Aya cai esih aya. Si entin aya entin. Si Nur Yuli si Yuli aya. Wati heeh. Dengekeun Wat. Asli mah kami urang Cinangka, bet itu Karangbolong. Oh kadinya. Jalan pada rincang teh. Oh eta. Pokoknya mah di Cinangka aya kantor kecamatan. Tah, kagirang saeutik paling ge 200 meter aya imah warna koneng teh teu batur. Oh nu aing mah deukeut masjid pan. Heeh. Tah, tahun 2000 kami ngaji ka Tasik, 2002 pindah ka Ciamis, nepi ka menang kebon kacang di ditu. Alhamdulillah. Matak ieu mah kiruhay ka dieu atuh sorojeung kebo balik ka kandang ieu mah. Ieu mah sarua jeung kebo balik ka kandang. Matak ieu mah alhamdulillah bahasa moal di alus-alus ieu mah jebret da ieu mah. Akur. Oh, si eta bolak-balik wae tadinya. Setrika sugan. Cicing encum aing lior. Bo, jam berapa kesini? Jam 8. Udah cangkel? Kesel? Nundutan? Ih, buat bukan rasaan meren. Bisi ibu cangkel, kesel, nundutan, ku abdi bade dihudangkeun heula hatena. Urang bangun heula ikatan anu wengi ieu urang ngahaja kempel supaya aya kesan, supaya aya tapakan. Mudah-mudahan mulang ti dieu teh henteu aing ngagedur mah eta iman urang, henteu aing ngagedur mah ilmu urang. Atuh balik ti dieu teh ruhay-ruhay heeh. Heeh. Sanajan ilmu urang teu ngagedur kawas guru urang, teu ngagedur iman urang kawas guru-guru urang, jaga ulah sampai pareum minimal ruhay. Sanajan teu bisa nyaangan atuh ngahaneutan heeh. Siap. Pak Kiai Dadawidi. Abdi nyandak alat seni tiasa diangge? Ya, cicing aing nanya ka Kiai. Tiasa pangarsa? Mohon. Tiasa aman? Oke. Aya nu ngawidian mah Kiai, anggar nu mayar masih eta. Siap selawatan siap? Are you ready? Anjay. Are you ready? Anjay. Nih, ready. Oke, karena kita semua sudah siap, let's check it out. Mari kita hitung sampai 3. Setuju? 1, 2, 1, 2. Si Wawan nyeri huntu. Ayah Mang Wawan ayah. Hampura Mang Wawan. Oke, begin. Hey, hey. Ngajedok aing sok poho. Ha. Bedil ku aing lagi. He he
sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semua Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sanadi Allah anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati Allah ya Rasulullah hud biyadi qamarun. Yuk semua Qamarun sidanan Nabi Qamarun wa jamil wa jamil sidanan Nabi wa jamil. Allahumma sholli wa sallim. Kunaon teu nurutan kunaon? Anta nurutan. Henteu bisa. Teteh kunaon cemluk bae kunaon? Teu bisa. Oh. Batur mah Qamarun, saya teh mah gagayem we hayu. Ada yang lagi pandangin aku, ada juga yang lagi gagayem, ada yang lagi mikirin hutang, salakina ge teu balik. Bo kunaon teu nurutan bieu kunaon teu bisa. Lamun majar nu bieu panjang teuing hese arek nu babari. Nu babari arek. Nu babari arek moal. Heeh. Kompak. Siap. Nu babari. Nu babari. Nu babari. Tuk dua. Kalah saruri haram jadah dibere nu hese henteu nu babari kalah saruri hese. Bo bo urang rumah tangga hoyong ngarapkeun ketenangan asli hoyong tenang hirup nyaan. Saur Kanjeng Nabi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Teu kapati-pati hiji kaum kumpul di hiji tempat di rumah-rumah Allah dibacakeun ayat-ayat Allah, dibacakeun Al-Qur'an, tadarus sasamana, maka Allah moal mere perkara kecuali opat rupa. Sabaraha?
Allah moal merek kecuali opat rupa. Sebutkan ulah, sebutkan. Gampang teteh ya, urang ngariung maca Quran gampang, kawas guru urang menembe pangersa kori nya, pangersa kori nembe Kang Ustad Ombi eta sawara ini alabatan sensoknya. Aing ge moal eleh ku Mang Ombi moal atuh bisa iya aing kori mah bisa. Halus tak? Oh, komo sore mah rolok dong raskinnya. Atuh saguru saelmu jeung. Saguru saelmu jeung Mang Ombi ngan itu mah leuwih alus di batana aing. Aing mah loba teh ngadahar dangdeur. Doakeun eta kori sing panjang umur. Mudah-mudahan ai palurah nu mana palurahna ieu? Balik sugan. Palurahna aya keneh. Bahkan di jero ge di jero Bu aya dewan di jero teh. Dewannya dewan kemakmuran masjid lain. Bu urang hirup rumah tangga hoyong ngarasakeun ketenangan hirup nu hoyong hirup tenang supaya urang ngasuh budak kaasuh rumah tangga kaurus ibadah kalaksanakeun ta eta ngaranna hirup tenang. Cekolot mah cek urang dieu mah kabale kumaha nangikeun edah ya batur ge kabula kabale lain kabula kabalik sia teh isi edah. Kamu kalau tidak tahu jangan nyaho-nyahoni. Hirup mah kudu kabula kabale artina lalaki tuh mata ge aing mah teu hayang nanya lalaki ce atuh unggal ditanya lalaki mah heuh kitu la yamutu wala yahya teu paeh teu hirup. Jadi kabula kabale teh duit teangan ulah eureun neangan duit ngan neangan ilmu oge ulah eureun duit neangan ngan neangan ilmu ulah eureun. Hap lamun urang hirup teu ngejo lapar, hirup teu ngaji sasar, teu ngejo teu ngaji modar. Hirup teu ngejo barang mending setruk. Barang hirup teu ngejo, hirup teu ngaji, teu ngejo teu ngaji. Ulah molotot ka aing nyebut modarna. Aing loba keneh tempat kudu datangan. Makana hirup mah kudu kabulu kabale Kak. Neangan duit Kakak ngahirupan rumah tangga penting. Jakarasa ku Kakak ieu hajat make duit. Atuh atel bitis aing ngan ulah atel. Aing mah gagaro we haliwu aing mah aneh. Pira kadar gagaro atuh. Ulah nyari nanti ngejeblak siang eta. Menjemalin tuh. Makana duit teangan, tapi ilmu oge kudu leuwih di teangan. Bo, sapoe teu nyekel duit, pusing. Pasti kumaha cek ece, duit teu boga, dahareun kurang. Kumaha cek teh? Parusing. Paruyeng. Araratel. Hareuda bayeung yang sapoe teu nyekel duit tapi saminggu teu nambahan ilmu pusing henteu. Kadeuleu ieu beungeut aku aing. Urang mah sapoe nu ngajak gawe duit teu nambahan teu nyekel duit sapoe pusing teu Pak. Cicing ceu aing nanya ka lalaki. Nah. Aing kudu make bahasa naon lalaki jeung ieu. Sapoe urang Pak teu nyekel duit, pusing.
Tapi sabulan bapak teu nambahan ilmu pusing. Henteu, berarti emang beda kelas urang mah. Beda kelas, paingan hirup kurang barokah lantaran urang mah nganggap barokah teh lamun unggal poe nambahan du. Padahal cek Sayyidina Ali barokah itu pada urang nambahan ilmu. Lamun urang hayang naon hayang tenang hirup aing lieur neuleuh jamaah di aya di ditu aya. Lamun orang hayang hirup tenang majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Urang kumpul di hiji tempat di rumah-rumah Allah dibacakeun ayat-ayat Quran, dibacakeun ayat-ayat Allah, tadarus sesamakna, silih kupingkeun, silih regepkeun, silih tadabur maknana, maka Allah bakal ngalungsurkeun illa nazalat alaihimus sakinah. Allah bakal ngalungsurkeun ketenangan dina hirupna. Hoyong tenang hirup. Uang memang bisa membeli kemewahan. Tonight we are together. So listen to me, okay? What I talking about? If I say to you tonight, so you must menjedog, okay? Okay? Dengein. Uang memang bisa membeli kemewahan bisa dibeli, uang bisa dicari, tapi ketenangan hidup hanya bisa diraih oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu. Dan langkah pertama untuk kita mendapatkan ketenangan adalah dengan mencari ilmu. Kenapa, Bu? Cek tadi cek Rasul, jelema nu daek neangan ilmu, daek ruang riung jeung ulama jeung ustad bakal dibere ketenangan hirup eta urang. Encan nepi kana ngamalkeun eta ka encan urang kakarak daek diuk. Tuh kopi meunang. Heeh. Heeh. Kue beak. Heeh. Reges kok di mah ya. Leuheung euceum mah. Oh, kami mah Allah aing mah. Ya tuh. Dolo, sagenap-genap herang kabeh dolo. Haram jadah ya nu hajat ya. Ih. Mun lain polisi dibedil ku aing da. Atuh ieu herang herang. Ieu menitah kiih ka aing meureun. Cenah cok Pak Pebri cenah dina telepon, Ustad pokona malamun ka dieu singram. Bari kahar ari pamentanya rame nya kaharti, ai parab cai herang kumaha tadina. Disangkana meureun aing teu beuki Indo Cafe meureun. Ari keur pasamuan kieu mah ya ngeunahna keur pasamuan kieu bari ngaji bari ngado bako sama Mang Toto, ngado bako sama Mang Toto, kopi jeung Ci Samsu, manta kecek Kanjeng Nabi kudu milari ilmu. Ngaji ngado bako sama Mang Toto, kopi jeung Ci Samsu, mantak cek Kanjeng Nabi kudu silaturahmi. Indo Cafe kapal api, Indo Cafe kapal api, Indo Cafe, Indo Cafe kapal api. Dagoan ku aing. Sok. Lanjut. Jadi mun hayang hirup tenang, urang teh kudu taat ka Allah. Moal bisa taat ka Allah lamun teu boga tah hiji kudu daek milari sebab kewajiban kolot lain ukur naon merek napakah dohir sandang pangan papan oge merek napakah batin. Napakah batin di dieu eusina wajib nungaran bapak nungaran salaki mere ilmu kanu jadi anak pamajikan, terutama ilmu nu sifatna fardu ain. Arkanul wudu,
arkanul salat eta kudu diwurukeun eta ka anak rukun wudu rukun salat tata cara adus eta wurukeun ka anak ka pamajikan naon sebabna bagian napakah eta ge sarua loba kolot nya ai mere duit mah bisaeun ngurus awakna mah bisaeun tapi teu saeutik kolot teu bisa ngurus batin anak awakna mah jebrog lengkahna jebrag buluna jabrig tapi eta anak lemah secara emosional teu boga akhlak nu kaduana lemah secara spiritual teu bisaeun ibadah itu karena urangna mere napakahna nya beulah napakah dohir wungkul poho mere napakah batin matak lamun ibu sadayana urang dieu hoyong ngerasa tenang rumah tangga ulah eureun neangan ilmu kama qala sahrukan wa kajol. Janam deklo mit gai duriya meyahan hoyahan jalma bareto kana ngaji daikan mehnya ho esih jeung etin sok nyamper kaburuan mehnya ho kudu panain sok nyamper kaburuan mehnya ho jadi ari ngaji teh lain sinah pinter ame mehnya ho ame mehnya ho lamun urang boga ilmu lain kudu pinter lain kudu jadi ustad lain kudu jadi kiai amehnya ho lalaku lampah hirup teh teu loba teuing salah betul dina salahna buru-buru tobat tuh ilmu teh ibarat cai ari aya mah urang cai gampang kokocokna bo heuy ari aya mah cai gampang kokocokna ece ti sorolo ti saradat ti sorolok naon deui nyaradat ece hek labuh kotor pleye nicak endut ari aya mah cai gampang kokocokna urang ge sarua urang salah laku lampah ari aya mah ilmuna gampang naonna tobatna gampang babalik pikirna tak eta diantarana ilmu teh jadi urang boga ilmu teh supaya
di anturan jeruk. Oh arek nu pada neundeun da aing bingung. Geus ulah di piringan di dusan we ka ditu. Bejakeun. Aing ieu mah kudu nyah-nyeh nyoh meureun. Aing ceramah bari murak ieu. Bari murakan lengkeng gitu. Bari nyah-nyeh nyoh aing nyoh heuh. Bari ngadahar lengkeng saudara-saudara. Bo, jadi orang pentingna boga ilmu teh supaya nganter kana keyakinan. Keyakinan naon? Supaya nganter kana keyakinan ibadah orang. Lamun orang ibadah teu diatur ku ilmu, teu dibimbing ku ilmu, bisi mangmang, betul? Matak pentingna orang boga ilmu teh supaya tenang. Tenang naon? Ibadah orang tenang dan dibarengan ku dibarengan ku ilmu. Da beda nu ibadah jeung ilmu jeung nu teu ibadah jeung nu ibadah teu jeung ilmu. Anu ibadah dibarengan ku ilmu jeung ibadah dibarengan henteu make ilmu beda cek. Wudu aya wudu teh rek salat asa aya pak pelepes dina bujur. Kela hitut lain anu aya ilmuan mah wudu deui naon sebabna mangmang leres teu gara-gara mangmang wudu salatna ge moal husu jadi ku mangmangna ge batal naonana wudu deui aya eta mah anu teu boga ilmu asa hitut henteu lempeng we salat tah eta teh pan teu apal ari hitut aya 3 rupa asa sabaraha hiji hitut barbar 2 hitut jaim 3 hitut berdahak dengekeun heula ulah haliwu hiji hitut barbar nu kumaha hitut barbar ari hitut barbar mah bersuara tapi tidak beraroma bersuara tapi tidak beraroma tidak bau memang tidak beraroma ngan ieu suarana membuat kegaduhan keur kieu hitut katuruk-turuk nu hitutna miskin modal dipolototan ku jalma koplok sia modal hareupeun aing nyingkah matak naon ka ditu da teu bau emang teu bau ngaganggu beda kecuali nu hitutna jelema beunghar contoh lurah atawa dewan nu hitut bapak sehat betul zaman kiwari mah urang hirup dihargaan keneh jelema beunghar daripada nu boga ilmu nu beunghar ngomong diturut keur kieu hitut moal anu nyarekan sehat eta hitut naon barbar nu kadua hitut jaim tidak bersuara tapi beraroma bau tidak bersuara tapi beraroma itu tidak membuat kebisingan ngan aromana meledak karena irung eta hitut naon hitut jaim atau salaki keur dahar ngalewat pamajikan pelepes kok tamplok kejo koplok eti sia modal hareupeun aing beh ini pait-pait ping puak sia kok tamplok kejo gara-gara hitut tahun dah hitut jaim nu katilu aya hitut berdahak tidak bersuara tetapi di ujung ada yang menuturkan setelah paknet ada membukur sedikit cek bahasa Thailand nama eta kapacirit jadi pentingna urang boga ilmu teh kitu leres nu mawi ulah eureun neangan ilmu tetep Pak kukumaha ge nu kudu dihadiran anu kudu dipinuhan majlisna dihadiran majlisna dimuliakeun ku urang jalmina ustad satem kiai nu aya di lem guru urang nu osok ngawurukan di lem
sebab moal aya kiai kondang lamun eueuh kiai kandang. Betul. Moal aya ustad kondang lamun eueuh ustad kandang. Heeh. Laras. Matak nu kudu ku urang diramekeun majlisna, didatangan majlisna, dimuliakeun ku urang ustad kiai nu aya di lem doakeun ku urang mudah-mudahan sing barokah umurna. Amin ya rabbal alamin. Nu kadua jalma nu daek ruang riung jeung ulama maca Quran saling nasehatan bakal dibere rahmat. Dibere naon cenah Bu? Dibere rahmat. Tah ku rahmat eta urang hirup rumah tangga tenang. Naon cenah Bu? Urang hirup rumah tangga tenang. Saking tenangna urang bisa ngalaksanakeun kawajiban teh aya kawajiban mahdoh, aya kawajiban goer mahdoh, aya kewajiban personal, aya kewajiban sosial. Betul. Dan umawi urang kabehan pentingna urang naon neangan ketenangan hirup teh bisi urang rumah tangga teu ngarasakeun ketenangan. Lamun kolot leungit ketenangan hirup nu jadi korban anak. Sakali deui. Kolot leungit ketenangan hirup nu jadi korban anak. Contohna rek bisa ngurus anak kumaha, rek bisa ngawarah ngadidik anak kumaha, da awak maehna ge sarua kapoekan. Laras kitu. Matak urang celaku kolot di dieu, urang ulah eureun neangan ilmu keur nyaangan hate, nyaangan hirup, nyaangan rumah tangga. Kahartos iteh. Bu. Ibu. Pan eta ibu karasa ngurus anak bunya capek henteu? Capek supaya ibu teu capek niatan urang teh keur naon cenah Bu? Keur ibad supaya henteu ngarasula, supaya henteu aral niatan dina hate urang teh keur ibadah. Urang capek ngurus anak, capek memeres imah, capek ngaulaan salaki, niatan ibadah. Sebab capek-capek ge ibadah mah bakal menang ganjaran ti saha? Ti Allah. Sidik perintah Allah dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu kapati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia kecuali pikeun ibadah ka kami. Allah nyiptakeun jin jeung manusia eueuh deui tujuan kecuali pikeun ibadah. Makana lamun urang ayeuna sadar yen urang diciptakeun teh pikeun ibadah, usahakeun setiap lengkah, setiap hirup urang sing jadi ibadah. Lalaki neangan napakah ibadah, awewe ngurus anak ibadah, ibu ngurus rumah tangga ibadah. Capek henteu ngurus imah? Capek ti mimiti hudang sare nepi karek sare deui pan teu eureun ngurus imah lain. Laras kitu Bu. Haji ka dapur nyabak gerohaneun, jika WC seusehaneun. Laras kaburuan loba sapuaneun, tengah imah beresaneun. Aya beresna imah. Eueuh, moal aya beresna imah mah. Betul. Indung memeres, anak ngacak-ngacak. Indung pamajikan beberes, salaki datang ka imah gabreg mawa tamu. Ngaropi teu eureun-eureun. Laras kitu. Moal aya beresna, mantak lalaki, hei lalaki. Jangan menganggap remeh tenaga perempuan. Anjir. Jangan menyepelekan wanita, terutama istrimu. Kenapa wanita disebut ras terkuat di muka bumi? Itu karena bisa dilihat dari lapangan bahwa lamun salaki ditinggalkeun ku pamajikan, imah teu kaurus, anak teu katalingahkeun. Tapi lamun pamajikan
anu ditinggalkeun ku salaki imah kaurus, anak oge kaurus, hanya mungkin finansial melemah sedikit lantaran eueuh nu neangankeun duit. Tuh duit wae sia mah aneh aing. Laras kitu. Nu mawi urang kabehan kudu sadar ye. Ye, abi mah ngarasakeun. Boro-boro ditinggalkeun maot ku pamajikan. Ditinggalkeun ondangan ge 10 menit ku pamajikan, ripuh. Ceuk pamajikan, "Ayah, kulan. Moal ka mana-mana?" Moal. Aya kitu, aek ondangan. Aya kitu, nitip budak, bawa ka ditu. Ih. Moal bener, aya kitu loba nu dagang. Engke lila di dituna. Nya geus atuh ulah lereting hajung kakarak 10 meter durung-dung budak leweh cirik hayang milu ome jeung aya bang jeung aya bang leweh budak sarua anak ustad sarua anak polisi sarua tah si Celaine si Thanos. Oh, si Thanos mah atuh ieu. Lain si Thanos mah musuhna Avenger. Nya? Oh. Si Thanos mah punya kekuatan 5 elemen. Bo. Heuy. Horeng eta ngurus budak. Horeng eta ngurus imah ka. Paingan eta imah urang bisa beres, urang balik tenang, horeng eta tanaga awewe di dinya manehna bisa ngurus imah. Betul. Ulah nyapirakeun tanaga awewe. Nepi ka indungna rek ondangan, ceurik ngagoak. Sarua anak polisi, non mentang-mentang anak polisi. Henteu. Atawa di dieu aya sinden boga anak. Aya eueuh atuh eueuh aya mah sieun aing ge sarua ceurik budak jaku indung mau ke indung ukur dicabak ge repeh nah aiku aing lila-lila teuing atuh kalah kokosodan diais dicabak teh bujurna basuh horeng modal ngising eta budak ngising dibawa ka WC kakarak nepi ka dapur cek budak nu kadua ayah hoyong sarimi daguan kedeung ayeuna hoyong ayeuna rek ka madrasah nya tuh ngahurungkeun kompor cetrek nagenkeun teflon tuluy di caian indit ka WC budak ngising deui da can sebeuheun sok sing seubeuh ngising deui budak teh kecepluk budak ngagorowok budak nu kadua ayah naon ngagolak sarimi cicikeun kana naon kana mangkok yuh jung ka madrasah aing indit ka WC kakarak 2 gayung ngombehan cepluk ayah naon deui kok sariminya bau tai atuh teu nyaho meureun rasa baru meureun mikari tai meureun teuing mun ka kocek kok aing dieu. Ternyata ngurus budak teh gampang susah. Mantak sebagai laki-laki kita sebagai suami juga harus menghargai jerih payah di balik kesuksesan laki-laki ada kasih sayang istri yang tiada tara dan tulus sehingga awewe mah capekna bea ka daek tapi jarang dipuji ku salaki, jarang. Anjay loba korban di dieu nya. Betul Bo? Pernah ibu cek salaki, sayangku kalau tidak ada dirimu rumah ini bagaikan kapal pecah. Ayat tara cekek tuman salaki lagi tuh mah. Bo, atau pernahkah ibu ketika suami pulang dia duduk dan memberikan bahunya untuk bersandar untuk istri? Pernah? Ece nyandar dina tak-tak salaki pernah kieu? Henteu. Bedil tuman kunaon? Teu pernah Bo? Oh. Keun wae teu pernah ge. Nu penting suami selalu ada. Heuh rek eueuh kumaha teu digawe. Bo,
Jadi urang hayang naon, hayang ngarasakeun ketenangan hirup moal bisa diraih kecuali ku taat ka Allah. Hiji, salakina kudu taat ka Allah. Dua, pamajikanana kudu taat ka Allah. Ibuna taat ka Allah. Bapak nage taat ka Allah. Kakarak wa auladuhu abroron. Kakarak murang kalihna soleh, murang kalihna bakti. Sebab cek urang Sunda mah uyah mah tara TS kaluhur tapi kahandap urang ge hoyong boga anak soleh atuh contohan heula kusaha ku indungna ai teh teh mah hayang boga budak soleh ai hareupeun anak ngagoreng-goreng salaki bae aya nu kitu aya cekek tuman teteh masalah teteh ieu kunaon anak teteh ngalawan ka kolot nyapirakeun ka kolot da salah teteh teu kau boga kakeheul ka salaki laju bae merelek eta bibir hareupeun anak ngagoreng salaki hareupeun anak sia mah da boga bapak teu kebeneran bapak sia mah da edan teu kau boga beleg duit bapak sia mah boga duit saeutik nguseup teu gablek mah molor di imah kamari ge aya mitoha ka imah ulin nanyakeun nyi ka mana salaki maneh di jero mah keur naon keur latihan paeh molor salakina kumaha cek sentin indung kepala lindung iung aki-aki ngala belut kaduhung aing kaduhung gableg salaki kanu burut ih teh atuh seuri wae ulah ngagebugan batur aneh aing mah bikang mah ongkos seuri tapi bari ngagebugan batur salah naon kata teh ih bo jadi lamun urang hayang hirup rumah tangga sakinah bahasana naon cenah sakinah teh eta teh kelas pertama eta teh tangga pertama untuk menuju kebahagiaan adalah sakinah. Naon ari sakinah? Sakinah teh kebahagiaan yang menenteramkan hati. Kebahagiaan yang menenangkan hati. Di mana bijilna? Tina kataatan salaki. Karasana ku pamajikan. Kataatan pamajikan ngalahirkeun ketenangan. Kusaha karasana? Ku salaki. Ketika salakina jeung pamajikanana taat duanana, maka melahirkan ketenangan. Kusaha karasana? Ku anakna. Anak bagja boga kolot nu soleh nu taat kitu mah sehingga dia hidup di dalam nuansa surgawi bukan nuansa neraka. Ingat bisi rumah tangga urang kaasupna yuhibbuna dunya wa yang saunal akhirata cinta kana dunia poho kana ahe tuh urang peuting dug hulu pet nyawa tisuk-suk tidungdung neangan bekel neangan eusi beteung nepi ka teu kaburu ngaji acan nepi ka teu kaburu berjamaah acan jeung tatangga oge jeung tatangga teu niti saminggu sakali pendak da cara pendak teh ya sok sakali dagang beng teu balik-balik sakali balik ka imah molor pan heeh nepi ka tatangga gering teu apa-apal innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos mulih karmatullah mulang ka asal dipundut ku nu maha kawasa kersakna tekomah paeh saha dedengan aing tekomah cenah saha tekomah bin kendi emang gering naon teh saya teh peuting mah nyeblak keneh jeung aing teuing ngadenge mah cenah paeh teu hitut atau nu paeh hitut mah hirup ngaranna sia apa-apal tatangga geus maot teu apal geuringna lain teu apal geuringna kakak nu tara ka masjid kakak nu tara berjamaah sehingga teu apal kaayaan tatangga batur mah nuntut timarasid tos berjamaah ngalabring ngalongok tatangga aya keneh di dieu silih longokan aya heeh sok teteh teu boga duit api-api geuring kayak dilongok ku tatangga ih lumayan saamplop-amplopeun sok salaki titah gering sok bila perlu cekek heula ku teteh
sok Pak tampelan koyo dina ieu ya dina tarangna geus Bapak ngedeng pangedeng heueuh tincak heula ku ece heueuh tah bejakeun ku ece ka RT teh salaki aing gering yang dilongok teh osok ngalongok nu gering osok lamun teteh sok ngalongok nu gering make adab make adab ajak anak ngalongok dulur ngalongok tetangga pakai adabna hiji ulah ngobrol sembarangan naon cenah ulah ngobrol sembarangan teteh mah ngalongok nama ieu teh haje gering naon sabenerna ieu aing menang sami mah hulu aing angan ieu aing hulu angan teh nyeri seneb oh teh naon bisi kaos dulur abdi aya gitu kamar ge dulur abdi seneb hulu angan dibawa ke rumah sakit paeh atuh soakeun batur kaget heuh menang saminggu milu paeh mana ge sarua eta teteh ngalongok ngomongna sembarangan ari ngalongok ngomongna kudu optimis teh karasa naon hulu angen kunaon seneb yeuh kamari kita tangga abdi seneb alhamdulillah cager yeuh dikumahakeun bedil pokoknya ngomongna optimis ngomongna nu kadua adabna ulah barang dahar nu gering ieu mah mawah henteu ngalongok atuh lobaan oh sa RT ngalongok teteh gering naon sabarana teteh ti iraha paingan ngaji tara aya arisan tilok hadir Bang Emok itu kadolo-dolo paingan kok berjanji eueuh wae kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emok kalau tidak mampu melunasi kami akan ngukur kebon beak kebon mitoho digade-gadekeun paingan teteh teu kadolo oh posyandu teu kadolo pengajian teu kadolo oh horeng gering teteh-tetehnya eta ngobrol horeng gering teu kadolo jeruk beak tilu eta nu gering keur menyeri hulu angen batur sirah puyeng nempo jeruk ledis pan cek nu gering koplok sia aluk-aluk mawa ka aing kalah derno aing dibiakeun ku sia teu meunang teteh ulah ngadahar-dahakaneunnan nu gering makruh naon bo makruh nu katilu ulah lila teuing naon bo ulah lila teuing ngalongok tuh 2 jam ngalongok ngebrek we hayu iraha cagorna batur kaganggu waktu istirahat sakedeung we ngalongok mah penting mah kieu datang kadinya assalamualaikum waalaikumsalam oh teteh horeng geringnya oh aing saminggu teteh datang kadinya kumaha teteh hiji wasiat takwa naon cenah nu kadua wasiat sabar bejakeun anu gering teteh insyaallah teteh mah diangkat darajat tangan memeh urang ngadoa aku nu gering adabna penta heula doa ti nu gering lain tibalik lain urang ngadoa aku nu gering heula penta heula nu gering keur urang sebab nu gering mah keur diaku ku Allah keur diuji keur deukeut manehna jeung Allah tuh matak bisi aya tetangga nu gering hek cager gering deui maneh gering deui aing rek minta doa kitu bo cenah cager tariwal deui ku ece jadi mun aya nu gering ya penta doana geus mena doakeun teh doakeun kaminya budak hayang jadi polisi hayang kawas Pak Febri aing ge cita-cita mah hayang jadi polisi ieu baheula oh aing daftar geus ngan teu ditarima aing mah gara-gara ompong matak aing heula polisi hareunak aing mah aing mah heula polisi hareunak aing mah hayang ngajenggut aing mah lantaran aing baheula daftar teu ditarima cek aing mah kunaon sih Ahmad teu ditarima kudu sia ompong lieur mah nya padahal mah lamun negara perang da moal pagegel-gegel angger we patembak-tembak tapi sanajan kitu ge aing untung teu jadi polisi aing jadi mubalik aing nama alhamdulillah lantaran jadi polisi mah liur kamari di Ciamis loba nu curhat ka aing polisi curhat
poe kamari aya polisi curhat poe kamari nilang wati jeung cemai bantuan atuh aing. Oh coba bagian aih arek moal. Ayo boro milu he neni milu bisa sarek kemana. Polisi curhat Acan dusun semihilan wae haram jadah polisi curhat Acan la ilaha illallah engke kan dibere kode engke kon wadog jeung sendal kira ya engke dibere kode ku aing engke arek mihilan mos ya aing sebenarnya mah di pesanan ku si ieu tah ulah nyanyi eta ustad ulah aing mah arek cek aing naon si eta elek ku si itu ge nyawer ka aing si eta henteu Bu nu nyawer tadi saha bade Ibu Titin doakeun sing panjang umur jarauh kakulon di mah eueuh nu gering doakeun nu nyawer sing panjang umur anu henteu teu tanggung jawab eta mah terserah Mang Febri eta mah padewan aya keneh tos uwih tos uwih geus atuh ieu mah urang siksa we nu hajat teh kapangarasa Bapak Febri anu sayang diantosan masa atuh lamun Pak Febri biakeun duit tilas hajat nginjem heula kami toha sok enggalkeun kaburu ti koro aing nolol alhamdulillah nuhun tapi Bapak ikhlasnya ikhlas mah tambahan deui atuh Bu siap polisi curhat poe kamari aya polisi curhat poe kamari nilang wati jeung cemai eka ditilang ku sababaduana henteu marake helm bari majar sen ka kiri tapi belok ka kanan polisi curhat henteu eta mah henteu samaya daek teuing aneh aing mah Bo ayo kemana kopi aing eta urang dia mah ibu-ibunya wani nyarekan mu baliknya komo kasalakinanya aing untung teu kawin ka urang dia aing dilawan ja kolot aing teh dilawan ja seneb hulu-hulu angan aing cekek bisa kalian gitunya aing mah Mang Febri asal diondang 2 kali kadi stres aing mah padahal mah urang geus mesen ka Mang Febri engke jamaah mustami ngaturna parawan panghareupna atuh aing leun ini mah jasa reuseuk mata aing ieu mah deuleueun teh kitu rada kabeh di mah sedeng we kitu sedang kabeh mah aing hayang utah ge aing Bo ampura bunya tanu kadua tukangan parawan rangda
Rangda hiji rangda KTP nyaho Mang Febri KTP kolot tapi pulen. Sedeng budak eta rangda KTP sedeng kolot tapi pulen. Nu kadua rangda Hitachi nyaho eueuh Hitachi hideung tapi cihuy. Ih sia mah teh nyahoan hideung tapi kawas Gatot nyaho Gatot nyaho teu dina dangdur teh ya. Oh kumaha nyieuna dipoe diangin dina hateup. Oh lila-lila bakal beuki lila-lila beuki hideung Gatot mah ngan eta Gatot teh beuki hideung beuki cakial. Beuki hideung beuki cakial matak eta salah kita teh hideung berarti salah kita teh mah cakial. Salah kita teh mah cakial berarti matak lamun salah kita teh geus karasa teu cakial tunda di hateup poe menang saminggu mah cakial henteu paeh we nu aya. Lanjut ya Bu ya, lanjut. Ayo kita semua jangan sampai kita melaksanakan rumah tangga ini termasuk yang disabdakan Rasul. Seperti apa? Yuhibbuna dunya wa yansawunal akhirata. Kita cinta dunia lupa akhir. Ingat kawan, kita semua sedang bertamu, sedang bertamu. Urang teh keur namu kabehan. Seindah apapun kisah kita, senikmat apapun hidangan yang ada di depan kita, ingat pada akhirnya kita akan pulang juga. Cepat atau lambat kita akan pulang juga. Maka jangan sampai kita yuhibbuna dunya wa yansawunal akhirata. Mumpung keneh aya di dunia bisa amal soleh. Nu kahijina penting nama orang mumpung naon aja mumpung naon mumpung sehat. Teu boga duit nginjem, teu boga dahareun menta, teu boga beas nginjem ka mitoha. Kamananya mitoha teroreroret arek nginjem beasna teroreroret geus nitah ka salaki daman ni hararese rek nginjem ka tatangga dasarua teu boga tungtungna duaan ngabetem encak bembem tamadak teteh lamun boga minantu jeung anak di imah duaan kararieu we encak bembem eta teu goblok beas berarti. Makana kudunya kami toha aya penta-pentaeun hayo teu boga duit menta ka kolot, menta ka dulur nginjem minimal, betul. Teu boga dahareun menta ka dulur nginjem ka dulur ka tetangga. Tapi lamun kakak gering arek nginjem ka saha? Sok teteh gering arek nginjem ka saha? Boro-boro gering nyeri huntu we Pak Febri, nyeri huntu da angger datang ka dokter. Kenapa ini? Ini dok, gigi saya sakit. Oh, cek dokter. Ditanya ke dokter, Pak Febri, iya Pak. Giginya suka ngilu, atuh meureun ngilu nya koeng diceuteun di imah. Tong waka gering. Iya budak ceurik ih. Tong waka gering parah, nyeri huntu we, ripuh eta hirup urang, betul. Matak mengpeng sehat mengpeng jagjag urang ye cek tadi oge teu boga duit bisa nginjem bisa menta, betul. Kurang dahar kurang nginum bisa nginjem bisa menta, tapi kurang sehat rek nginjem ka saha rek menta ka saha? Allah nu ngatur, Allah nu naon anu mere kesehatan leres kitu. Matak jangan sia-siakan kesehatan urang nepi ka urang poho neangan ketenangan lamun hayang ketenangan hirup bejakeun ka salaki. Bapak naon? Ka dieu sakedeung rek ngobrol naon? Sakedeung. Naon kitu? Yuh sakedeung ka dieu Bapak rek ngobrol. Urang tidak rasa rumah tangga teh alhamdulillah Bapak. Lancar dahar, lancar nginum, lancar ngising. Barang dahar teu ngising-ngising ka bebong. Urang teh lancar dahar, lancar nginum, lancar ngising ngan dirasa-rasa ku mamah jigana hirup urang kurang barokah. Jabuktina karena ibadah urang melid
karena ibadah orang teu beuki. Sodakoh urang ngarap-ngarap pamere batur, barokah batur kadulur ge koret urang mah. Matak buah urang ieu hirup teu tenang gara-gara kurang barokah. Jung Pak teangan, coba teang ka masjid ka ditu. Bapak ka masjid ajak tuh si Klein. Ajak si Thanos ajak. Oh, ka mana? Ka masjid. Bawa ku bapak ka masjid supaya eta masjid boga naon urang menang ka berkah, menang kaberkahan hirup. Karasa ieu ku teteh unggal poe ge salaki mawaan duit ka imah. Loba mah henteu tapi pan aya lain. Dahareun di imah tara kurang daripada kurang kalahkan numpuk dina kulkas. Heeh. Sok geura ingat-ingat baju leuwih ti 10 baju di lemari. Betul. Tapi jelema kana barokah teu pati hayang neangan. Bejakeun ka salaki, bapak jung ka masjid. Naon sebabna? Urang bapak teh usaha kai keur keluar jarang di imah teu niti saminggu sakali bapak naon pendak jeung tatangga teu niti saminggu sakali bapak silaturahmi jeung tatangga. Jung ibadah penting, silaturahmi penting supaya hirup urang barokah. Asal urang hirupna barokah, hirup bakal tenang insya kama qala Roma Irama. Di dalam masjid, di dalam masjid, di dalam masjid, di dalam masjid, di masjid. Saya mah teh nyahoan eta teh itu gajel ngaranna. Naon Bu? Gazel. Naon Bu? Gazel. Eta teh teknik vokal ngaranna. Di ih siapa teh nyahoan di bejaan ku aing latihan nepi ka utah 2 kali cek. Seminggu sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di dalam masjid, di dalam masjid. Sugan aing rek nyawer. Aing geus atoh. Bu, Bu, mantak bejaan ka salaki. Naon sebabna? Bejakeun ka salaki. Pak, cek ustad ge, ya, isukan di poe kiamah loba jelema careurik. Naon cenah? Isukan di poe kiamah loba jelema careurik. Saha nu salat ge ceurik komo anu henteu nengikeun. Nu berjamaah ge ceurik komo anu henteu berjamaah. Lalaki euy. Nu ka masjid ge ceurik komo anu henteu ka masjid. Mana? Waruwiya idza kana yaumul kiamati. Diriwayatkeun dina nalika poe kiamat jalma-jalma dararatang. Naon cenah Bu? Jalma-jalma dararatang. Waruwiya idza kana yaumul qiyamati ya'ti qaumun fayakifuna ala sirati yabkuna. Diriwayatkeun dina hiji poe dina poe kiamah jalma-jalma ngabring digiring ka mana? Ka jembatan Siratal. Geus nepi ka dinya jelema careurik kabehan. Naon sebabna? Sebab neuleu neraka ngaguruh alabatan geledeg. Teteh pernah ngadenge geledeg? Pernah. Kaget henteu? Kaget. Ieu mah 100 kali lipat daripada naon? Daripada guludug. Jepret soak tah henteu.
Kaget henteu? Kaget. Ieu mah paingan rek teu ceurik kumaha. Jelema ngadengnya sorak neraka, ngaguruh alabatan geledegna teh. Matak nu salat careurik, komo nu teu salat. Nu nutup aurat ge ceurik, komo nu teu nutup aurat. Nu sodakoh ge ceurik, komo nu teu nu nyawer ge. Komo nu teu cari cing, can anggeus aing pada ngomong. Careurik eta jalma. Fayuqalu lahum, dicaritakeun ka eta kaum, diucapkeun ka eta kaum, jawiju ala sirati. Hei kaum, geura nyabrang maneh kana jembatan Siratal Mustaqim. Fayaquluna nakhafu minan nar. Kumaha kaum, kami sieun nyebrang kana jembatan Siratal lantaran sieun kana neraka. Cek malaikat, hei kaum geura nyebrang ka ditu. Kumaha kaum, sieun kami sieun ti jungkleng, sieun ti jungkir, sieun labuh, sieun gebis, sieun ragrag kana naon? Kana seuneu neraka. Fayaqulu, maka ngucap ngandika saha Jibrilu, malaikat Jibril, kaifa kuntum tamuruna alal bahri. Hei kaum, kumaha kalakuan anjeun baheula di dunia lamun nyebrang lautan? Fayaquluna bisufni, kami nyebrang lautan make parahu, make parahu. Fayu'ta bimasajida kanu yusalluna fiha kasufni fayarkabunaha wa yamurruna ala sirati, maka didatangkeun pirang-pirang masjid mangrupa parahu keur nulungan jalma-jalma anu rek nyabrang kana jembatan Siratal. Bukti eta masjid diparake salat ku eta kaum. Binasti kersahiang dumempara. Inggih. Acaritakeun ieu kaum teh ting arajleng kana eta kapal anu bentukna jiga parahu. Tuluy eta jalma-jalma nu sok sarolat teh suka bunga leungit kasusahna, leungit kabingungna lantaran ku malaikat Jibril didatangkeun marahna parahu tina pirang-pirang masjid anu bukti di dunia sok diparake salat. Karunya kasalaki henteu? Karunya kasalaki henteu? Lamun karunya kasalaki, bejakeun kasalaki. Pak, ka masjid ka ditu. Supaya naon? Supaya bapak isukan salamat nyukang jembatan Siratal Mustaqim. Aya jelema batur mana naik, ieu mah caricing. Batur mana naik, ieu mah teu bisa naik. Aduh aya anak jang hambuing. Dadah teuing jang geuning kuring mah teu bisa milu, teu bisa naik. Saha maneh? Kunaon teu naik? Teu bisa. Kunaon? Tara ka masjid. Saha ngaran? Asep. Coba ditinggalian dina daftarna teh. Aya pancatatanana nu sok ka masjid. Ditempo. Asep. Aya ternyata aya ngaran Asep, ngan batur mah tulisanana bodas bercahaya. Ieu mah beureum. Sebab aya dalam kurung di dinya Asep dalam kurung asup ka masjidna geus paeh. Asup ka masjidna geus paeh. Matak Asep ka masjid ulah ngadagoan paeh. Betul? Cek malaikat, pan sia tara ka masjid? Sieun. Sieun naon? Sieun naon aya wadah nu paeh naon ngaranna di dieu? Hah? Kurung dedes ngaranna. Cek malaikat, heh Asep kaula nun. Kunaon maneh tara ka masjid? Sieun naon? Sieun kurung dedes. Jadi nya abdi teh sakalina asup ka masjid heuh pangharupna alabatan imam paeh. Matak bejakeun ku ece kasalaki, Pak ulah jadi lalaki panggoreng-gorengna. Mana?
panggoreng-goreng na lalaki saumur hirup tara asup ka masjid, sakali asup ka masjid pangharupna alabatan imam. Hayo salatkeun. Mantak bejakeun ka salaki ai karunya mah. Karunya ka salaki henteu? Ari karunya mah. Ari karunya mah ka salaki. Ingetan salaki, Pak, bapak teh luut leet kesang, burang peuting neangan duitnya, siang malam banting tulang, tulang dibanting-bantingkeun. Melaan ngapakahan anak pamaji. Kadang-kadang pan salaki teteh teu balik da can meunang duit. Hayangeun balik mah ngan sieun dicekek ku teteh, Pak. Aing nyaho da lamun salaki ka imah balik teu moal duit mah anger. Teteh teh ngacaprak heuh. Salaki balik ka imah balik ku balikna tapi teu hasil teu moal duit ngacaprak teu? Ngacaprak. Lamun kadeuleu mah kaos kieu biwana jigana teh ya. Nya. Salaki balik ka imah teu moal duit. Kumaha cek pamajikan? Alus henteu? Pas ngepas teu? Atuh meureun aing menang latihan. Aing latihan ge saminggu. Ih ku latihan aing menang dicarekan ku pamajikan. Eueuh gawe cenah. Kikituanan ka isin cicing aing ke latihan. Mereka mana? Ih arek kalabuan gitu kan. Acara naon? Hitanan, pengajian. Maknya pengajian kikituanan. Ih sia mah teh nyahoeun piduiteun. Jadi menhayang salamet eta salaki ibu kahade bo ingetan salaki Pak naon jung ka masjid ajak si ade lantaran kieu bu cek Kanjeng Nabi man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Qur'an illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Saha jelema boga anak rek saeutik rek loba rek lalaki rek bikang lamun anak urang teu dididik ilmu agama teu dididik Al-Qur'an beuteung nama diseubuhan awak nama dibajuan ngan akhlakna teu kaahlakan agamana teu kailmuan illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi setiap dosa nu dilakukeun ku anak bakal ditanggung ku bapakna. Cok eta bapak neangan eta nganapkahan anak pamajikan capek tahan teu Pak? Capek. Rek teu capek kumaha atuh? Jakarasa nyapanya? Nya kadang-kadang salaki teteh dicarekan batur keur usaha. Keur digawe teh dicarekan ku batur, nu dagang ulaheun dagang di dinya, dihina ku batur, disapirakeun ku batur, mata karunya ka salaki karunya henteu? Karunya henteu? Eta teh mah nyahoana salaki mawa duit be ieu padahal mah eta duit nu dibawa ka imah ting ladang naon motor gadean mobil cicilan keur melaan anak pamajikan beurang kahujanan puting katiisan nepikeun ka awak pinuh hapuran hirup para rusing di udah gelising nepi ka gering laja-laja ubaran laja-laja laja-laja mak keur naon hi marud laja jeung naon mak ngagepuk mata sia soeh bapak sia hapur naon mak hapur beusi dicampur jeung minyak tanah oleskeun ka awak sabeuting gugu burut bae cok eta hapur eta pan baheula mah can aya apotek cok baheula mah can aya toko apotek aya ge apotek hidup pepelakan jalma baheula mah rajin betul pepelakan teh jadi ubar baheula mah can aya naon can aya apotek anak baheula nyeri mata teu make salep ciduh bari baheula mah heeh ciduh bari mata anak aing meni naon meni belek gitu ku indung jenari gini hudang sare kadieukeun tah henteu geuleuh esih henteu
di barokah boro-boro eta indung mah baheula ngopan anak dibeuweum heula. Eta mah vitamin sod pokona mah. Mata ge narurut baheula mah anak baheula mah. Naon sebabna? Atuh eta pan ngadahar eta indung. Nya. Tas kiih. Adatna nu lintuh mah hiji hayang kiih. Dua hayang dahar bae hawana. Adatna nu lintuh mah gitu. Ai nu lintuh mah dahar beuki gitu. Kiih atuh remen atuh nyeng celek tara tinggaleun. Nyeng celek eta mah nya. Makana eta barokah indung baheula mah anak nyeri mata di ciduhan cager 3 poe. Anak sawan disusuan ku disusuanana teu cager-cager. Geus di ais di eong-eong kurang kumaha ku indung di eong-eong. Di ais-ais dibawa ke tengah imah kanu adem hari ayun di ayun ayun ku samping sujang. Emang ada yang nyender mah kitu digayem. Beda jeung ngaji Mang Peri. Saha? Mang Febri, ari ngaji mah jelas, ari sinden mah digayem. Aing ge baheula diajar kitu ieu digayem. Ari kapan digayem dusun? Hari ayun di ayun ayun ku sepi. Pan biasa ari sinden mah kieu nyekelna. Sinden mah kitu. Pan rupa-rupa eta gaya sinden Pak Febri. Aya nu kieu, aya nu kieu, aya nu kieu tah kamari mah. Heeh, eta mah teu mimiti nyinden kikianan bae teu eureun-eureun. Barang deuleuh ku aing horeng kasetrum. Paeh eta mah horeng. Eta budak di ais-ais ku indung teu cager-cager nya. Ih, tangange teu eureun. Laju wanci magrib teh nya. Nepi ka isya teh ya. Budak ti magrib ka isya teh cager-cager. Datang mitoha, kunaon kitu Eti anak maneh? Teuing cenah meureun mah disusuan teh teu daek cenah. Dikedengkeun teu kalah-kalah ka beuki tarik. Oh, eta mah sawan cenah anak maneh. Kumaha cek mitoha? Ye Eti ubarna aya di maneh. Mana? Kodok. Beres. Keheula kumaha nu mayar. Yuk kumaha beres. Hah? Aing bisi mati lampu doeng ke. Lanjut, Bu. Naon bieu teh? Bisa makan kodok. Oh, eta indung baheula ngubaran anak kumaha? Oh, nyi di maneh cenah ubarna? Budak keur ceurik kumaha ge? Kodok ku indungna usapkeun kana beungeut cager tah. Ih, eta Mang Febri lintuh kitu menang ngodok eta. Mantap bisi salaki teteh tara ka masjid, tara berjamaah, kodok. Siap dikodok. Geus isuk gerakan kodok nasional. Oke? Siap. Ta eta barokah indung nu mantak. Pentingna urang ngajarkeun akhlak ka anak. Pentingna urang ngajarkeun ilmu agama ka anak supaya anak teh jadi anak anu berbak. Cek bahasa agama nama wa auladuhu abroron, murang kalih anu abror anu berbakti. Hayang teteh boga anak berbakti. Asli hoyong boga anak berbakti. Lamun urang hoyong boga anak berbakti, eusian akalna ku ilmu, eusian naonana hatena bingbing, emosionalna, akhlakna bingbing. Akhlakna bingbing. Nu katilu bingbing ibadahna. Insyaallah anak urang tumbuh kembang menjadi pribadi anu indah, anu mulia,
hiji akalna aya ilmuan, dua akhlakna sae, nu katilu ibadahna sae. Insyaallah sajauh kumaha ibu jeung anak anggang tara pendak, tapi lamun anak bisa mawas diri, bisa mawa hirup, indung moal hariwang, moal gelisah, betul, moal khawatir. Tapi lamun urang boga anak akalna eueuh ilmuan, akhlakna teu aya, ibadahna teu bisa, boro-boro jauh jeung anak, deukeut ge hariwang. Leres teh, Bo? Nu mawi pentingna urang ngabingbing anak teh supaya eta ngadorong kana ketenangan hirup. Cek tadi ulah sampai anak teh dosa anak jadi beban kerkol, jadi beban kerkolot. Nu nyieun dosa mah anak, nu katempuhan kolot. Nah, terus itu jangan sampai kita punya anak yang kemudian menjadi aduun, jadi musuh di akhirat. Naudzubillah. Mata contohan ku urang pangaresa Pak Febri ka anak, bawa anak teh nganjang ka imah dulur urang, ka imah kolot urang, contohan akhlakna ka kolot kumaha, contohan akhlakna ka dulur kumaha. Loba jelema ari ka besti mah bager, ari ka sobat mah royal, ka dulur aya nu kitu cekek tuh man. Heuy, ari ka besti mah besti lah nya ditraktir, giliran dulur we minjem duit eueuh. Ka batur mah royal, ai ka dulur koret, bejakeun kanu koret, bejakeun kanu koret. Bere supaya meke teu hese boga pangabutuh loba nu mere bere da moal rugi, bere da moal rugi, mere ka bapa, mere ka emma, mere ka bapa, mere ka emma, mere baraya, mere tatangga. Yo misalkan dibikun kabeh pantos eta teh tur bener pisan kacidang maneh jeung kabina-bina koret, jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga. Teu kawace ode meuni gaya teu kawace ode meuni gaya. Ulah loba gaya ulah loba gaya. Bantuan aing, Bro. Ulah loba gaya, hayang ka alamku sobat, hayang ka alamku babaturan. Jeung dulur mah barang berek ka dulur, ja eueuh nu ngalem, eueuh jeung pamer, koret ka dulur. Yeuh, ngabejaan. Cara urang mulang tarima ka indung, lamun teu can bisa urang ngabungahkeun kolot, can bisa barang berek ka kolot, kaburu kolot maot, sing akur jeung dulur. Sing akur runtut raut sauyunan jeung dulur, sebab eta lanceuk urang, adi urang ngocor getih indung di dinya. Betul. Eta dina adi urang, ieu mah adi erek nganjang ka imah lanceuk isineun. Lanceuk erek ulin ka imah adi isineun. Aya nu kitu? Aya. Hayo perbaiki antasila man qata'aka. Sambungkeun silaturahmi. Contohan ku kolot, ye kumaha? Bejakeun Kastanos. Tak ye Wonder Woman uak maneh. Pan si Thanos ieu mah beda. Tak ye si Superman. Uak maneh sarua. Tak ye Mang Batman, mamang ka Batman mah. Mamang si Thanos mah. Tak ye kasih Charles tak ye. Boga ilmu telepati si Charles mah. Tak ieu wahulek eta mah wahulek. Beda si Thanos mah atuh. Superhero ieu. Eueuhkeun ku Mang Febri, tak ieu uak mah hideep, ieu mamang hideep. Kade bisi bapak pondok umur, bisi mamah pondok umur. Tak ieu dulur maneh, kade silih tulungan, silih bantu. Loba jelema pareum obor teu apal dulur gara-gara kolotna mawa maneh. Boro-boro anak kolotna ge piomongeun, picarek, kalakuan picarek, piomong, keur mah kalakuan picarekeun, beungeut cekekeun. Komplek amat. Hayo contohan ku urang, tak ieu uak maneh, ieu bibi maneh, pan teteh mah kadang-kadang kieu, kade. Ulah ulin ka dinya. Aya nu kitu aya.
nyaho aing beungeut-beungeut jedes kieu mah nyaho aing. Nyaho aing mah nu judes mah beda halisna ge kandal sabelah. Tamun saya eta mah tah halisna halis konvensional Pak Febri. Beda kadal halisna saya eta mah. Konvensional, lamun tukang ngeunana halis BPJS. Tanya geura Pak Febri, pasti saya eta make halis salangap kieu. Eueuh awewe mah make halis salangap. Lamun selfie dengdek. Sok saripuh-ripuna awewe pamajikan keur sedih. Yo mah selfie. Keur sedih keur kumaha ge awewe diajak selfie mah dengdek. Ternyata jawabannya adalah Pak Febri, kunaon awewe unggal selfie dengdek sebab lamun lempeng sieun kana yasinkeun. Heeh. Kunaon awewe unggal dipoto darengdek lamun lempeng sieun kana yasinkeun. Oh sieun jadi kaper yasin. Hayo bejakeun tak ieu dulur maneh, ieu bibi maneh, tak ieu alo maneh. Tega ibu boga anak parasea jeung dulur, tega henteu? Lamun teu tega contohan ku urang. Urang teh sebagai kolot kudu nyontoan nularkeun kahadean sebab tugas anak teh adalah nuluykeun kahadean kolot. Sakai deui tugas anak teh nuluykeun kahadean kolot. Antasila man koto aka sambungkeun tali silaturahmi anu geus pegat. Asana aing boga uwa ieu di mana di Tarogong. Teangan. Hirup loba dulur insyaallah balik di imah dulur teh moal lengoh dibere doa blegug. Si duit wae aneh aing mah. Buat dulur. Balik di mah dibere duit mah doa. Keukeuh hayang duit saya eta mah. Hayo. Insyaallah. Tah. Kadua watu tia man haromaka contohan ka anak. Yeuh sanajan dulur urang koret ulah sarua. Sanajan dulur urang tatangga urang koret tong sarwana ceuk Rasul watu tia man haromaka lamun bisa merek kanu koret eta jelema pang alus-alusna akhlak dunia jeung akhirat. Pan urang mah kakarak bisa nganteuran ka tatangga nu sok nganteuran. Si itu nganteuran angeun kelor. Heeh ti urang kacang panjang. Si itu nganteuran bolocot terong. Ti urang pindang tanjan. Heeh. Ti ditu nganteuran oseng kangkung. Ti urang genjer. Barang anteur teh urang mah kakarak bisa nganteuran tatangga nu sok nganteuran. Cek salaki, he atuh anteuran si Eti. Ti harayang teuing. Ai kitu kunaon? Jelema pinter kodek kitu ieu. Heuh. Matak Mang Febri ulin ka mana haek boga oleh-oleh kade tong ieu. Oleh-oleh tetangga ge kade berean, oleh-oleh jeung kabehan. Oleh-oleh, 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 oleh-oleh. Oleh-oleh, 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 oleh. Betul. Arek moal. Geus beuting. Oleh-oleh dibawa garatige, oleh-oleh dibawa ridu oge, oleh-oleh dibawa dademi anak. Hei, oleh-oleh canda keberat oge, oleh-oleh canda keridu oge, oleh-oleh tos nyabama kudu anya. Ate sabar hayang karimerean, tatangga baraya tong joledan, tong mikiran hayang kagantian deui penting mah bungaheun kabeh. Oleh-oleh tatangga ge kade berean, oleh-oleh jeung kabehan. Musika atuh sia teh. Ateng dong neng nong neng kitu atuh kuduna. Cewati, cemimin, ceeha, Cenok, Cenur, Ceyuli, Mang Asep, Mang Rohman, Mang Didi, omat kabeh eta anu kabehan kade tong poho. Oleh-oleh maksudna gitu. Matak abi mah lamun mulang pangajian haek meunang oleh-oleh bagikeun ka tatangga kecuali Mang Febri teu mahanan ka aing. Lamun Mang Febri teu mere oleh-oleh aing eueuh bikeunon engke.
gitu. Kok lain kodo aing mah menta beta mah. Intina daek merek kanu daek merek kanu koret. Lamun teteh geus bisa merek kanu koret berarti hirup urang boga akhlak. Tak eta teh kudu ditularkeun ka anak. Ulah kieu, ulah sok ulin jeung si eta. Koret. Sarua jeung ngaracun anak teteh teh. Sarua jeung teteh ngaracun hate anak. Hei atuh cenah anteuran si Eti. Kamari ge ngalapeut teh. Allah teh petot-petot acan. Meuni keneh si Mae. Si Mae mah kamari ge ngalaka dongdong. Si Mae mah ngalaka dongdong mere bari jeung buruk-buruk ge. Heeh. Jadi urang mah mun mere kanu koret teh asa rugi teh ya. Justru lamun urang teu can bisa mere kanu koret urang leuwih edan. Leuwih gelo, betul. Matak lamun ibu hayang boga akhlak kasebut jalma pangalusna sakolong dunia sing bisa naon sing bisa nyambungkeun silaturahmi anu geus pegat, nu kadua sing bisa mere kanu koret, nu katilu wa ta'fuwa amman dolamaka. Sing bisa ngahampura ka jelema anu dolim ka anjeun. Terutama ka salaki. Ieu mah boro-boro ka batur. Kasalaki eta teh harnak bae aneh. Nyiram henteu, asup angin henteu, unggal nilu salaki. Hei, sing bisa ngahampura kanu dolim. Teteh dihina ku batur, bisa teteh ngahina. Dicabok ku batur, bisa nyabok deui. Tuh. Tapi teteh teh milih ngahampura, tah eta jelema anu bakal menang rahmat Allah yadkhulunal jannata. Bo salah satu ciri jelema nu bakal menang rahmat Allah jeung bakal diwaris surga adalah jelema anu didolim ku batur bisa mangabales tapi manehna leuwih milih ngahampura, tah eta jelema mahal akhlakna. Nya leuwih hirupna tibatan batur sanajan cek mata pandangan masyarakat mah jelema eta jelema teh ustad lain, pengusaha lain, beunghar atuh henteu. Ja beungeut-beungeut bereun. Heeh. Beungeut bereun beungeut mah. Atuh mending kana beungeut bereun daripada beungeut cekekeun. Atuh heeh. Tah toko si eta melas. Laku jadi tumbal MBG eta mah. Wow. Bo, nu mawi contohan anak hiji naon tadi teh? Eueuh cak aing ge. Eueuh teu dedenge ieu. Pokona mah nomor hiji mah rame we, urusan kahar teh mah nomor 17. Hiji nyambungkeun silatur, nu kadua bisa mere kanu, nu katilu nang ning nang, nang ning nang. Ngahampura kanu dolim, tah terutama ngahampura hampura salaki. Sebab kieu cok. Satik deui. Sebab kieu a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati jaujuha. Jelema panggede-gedena hak keur awewe nu kudu dimulyakeun salakina. Jadi taat pamajikan ka salaki jadi jalan surga mutlak keur pamajikan. Urusan salaki dolim, urusan salaki bohong, salaki nipu ka pamajikan, kagorengan eta bakal balik deui ka salaki. Tapi taat teteh ka salaki bakal jadi karcis tiket surga ti Allah yadkhulunal jannata bighairi hisab, bebas teu dihisab ku Allah. Berarti jalan surga teteh mah adalah ridho salaki teh jalan surga keur pamajikan mah. Berarti surga teteh mah di bawah telapak kaki suami. Ibu kumaha? Keur pamajikan mah surga itu di bawah telapak kaki suami. Matak bisi salaki teteh isukan nyepak ka teteh tong ambek ulah marah, itu adalah tendangan dari surga. Aing surga ge pengkor heueuh. Alah. Oh, cek ibu Rina meureun aing mending tong ka surga ieu pengkor mah cenah.
Lain kitu oge Mang Febri. Maksudna awewe kudu taat kalau jadi pamajikan. Nah. Oh, ampun biasa bae sih. Atau yang jelema sarua sok salah. Sia mah yar hento. Protes pang tarikna. Aing. Hulap amat aing di dieu mah. Jadi pamajikan taat ka salaki mah eta mah jalan surga gunung kebaikan keur pamajikan. Sabalikna wa a'dhamun nasi haqqan ala rajuli ummuhu. Jelema panggede-gedena hak nu kudu dimuliakeun ku lalaki mah indungna. Saha Bu? Indungna. Bejaan salaki teteh. Saha nu marahna? Oh, pamajikan marah. Gadekeun. Tuman. Salaki mereka indungna. Pamajikan marah. Cekek atuh. Pamajikan kitu mah urab tuman. Hiji keun lukut, hijikeun. Tum. Nah, lamun aya kalakuan pamajikan marah gara-gara salaki mereka indung, maka tugas salaki adalah sabar kana tabeat pamajikan. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Lamun salaki nempo kalakuan pamajikan teu resep, salaki nu neuleu sifat pamajikan teu kapake teu resep kade Bang Febri. Ulah waka ambek, ulah waka marah ka pamajikan. Naon maksud Allah? Anjeun leuwih hade sabar nyang hareupan pamajikan anu teu sampurna naonana, teu sampurna akhlakna. Sebab pamajikan wajib taat kanu jadi salaki, salaki oge kudu sabar nyang hareupan pamajikan. Gitu. Urang cari cing. Kartos. Jadi pamajikan kudu taat ka saha? Ka salaki. Salaki oge kudu sabar. Hanya tinggal Mang Febri tingali kondisi. Tingali keadaan situasi. Kalau istri sudah kehilangan senyum, indikator itu adalah lamun istri kehilangan senyumnya berarti dia sedang stres. Iya. Arek teu stres kumaha ti isuk meletuk nepi ka sore meletek ngurusan imah bae awak teu kaurus betul nya matak loba awewe anak mah kaurus awak teu kaurus nepi ka awak melar betul ping-ping sing kayo beungeut kokoloteun sok make up kurang kumaha make up teteh teh garnir kurang kumaha make garnir naon deui wardah tinggal wardah dioles-oleskeun sok bekebeak bora botol kalian tidak akan pernah mampu menghindar dari beungeut kokoloteun anggal be narokno nah tapi ulah kade ulah hariwang ulah naon Bu ulah hariwang sepanjang ibu solehah kana jadi salaki engkau akan menjadi bidadari amin ya robbal matak hayo diajar taat ka salaki sanajan salaki kurang du sanajan salaki kurang gag sanajan salaki geus teu walakai digawe henteu boga duit kalaka di paraban ku pamajik maka taat ibu ka salaki jadi sodakoh teteh maraban salaki penghasilan pamajikan lebih gede daripada salaki duit pamajikan lebih gede daripada salaki bobogaan pamajikan lebih gede daripada salaki maksudnya kabeli motor kabeli mobil gitu maksudnya saya mah kamana we otakna ngeres aing mah aneh sia doi Bo cek teteh kumaha hukumna eta pamajikan maraban salaki sodakoh Masya Allah non sebabna baroga kulkas mulungan boga aing mah teu nanya ka eceh henteu cicing engke eceh mah di antaran MBG we eceh mah garaduh kulkas
Gaduh. Mah hoyong kulkas. Naros hoyong teu. Ih, hayang, bener. Ka dieu. Ka dieu hoyong teu. Kulkas sabaraha di dieu kulkas? 2 juta menang. 2 juta menang teu? 2 juta. Sok ka dieu. Hoyong kulkas teu? Sok ka dieu. Nya kamayangan embung mah. Bo. Naon tadi teh? Kulkas. Ari kulkas paragi nunda naon? Nunda makanan. Cik lamun kulkas pakai nunda baju, hade cik henteu. Hade pakai nunda baju ngan teu pan. Lain fokusna, lain fungsina. Fungsi utama kulkas untuk mengawetkan makanan. Kulkas itu untuk mengawetkan makanan atau bahan makanan. Ku ibu pakai nunda sepatu, pakai nunda pakaian, nunda baju, hade ngan tidak sesuai fungsi. Seperti pamajikan ngan ukur nungtut kasalaki teh neangan duit, kasalaki teh digawe supaya bisa ngurus eta hade eta ge ngan fungsi utama salaki keur pamajikan mah salaki teh bisa jadi tameng ibu isukan di neraka, tameng tina dosa ibu. Barokahna salaki keur pamajikan teh adalah salaki bisa jadi tameng tina dosa ibu tina seuneu neraka. Eta fungsi utama nama. Awewe moal ditanyakeun perihal naonana, tapi salaki ibu ditanya. Ibu salat atawa henteu, ibu ngarti atawa henteu kana agama, moal ibu ditanya tapi salaki. Matakna eta barokah salaki keur awewe teh jadi tameng dosa tina seuneu neraka. Matak pantes pamajikan kudu taat ka salaki. Tinya catet. Tuh, salemah-lemahna salaki ibu tameng kade. Naon cenah Bu? Tameng tina seuneu neraka. Ceunah salakina galak ka teteh. Ceunah salakina tukang ngabohong ka teteh. Kagorengan nu dibikeun ku salaki ka teteh bakal karasa deui ku manehna isukan di akhirat. Bakal balik deui ka manehna isukan di akhirat. Kahartos henteu Bu? Kahartos teu Bu? Tah kitu ngan salaki oge kudu sabar. Insyaallah. Mumpung ngariung urang doakeun ibu rama urang, dulur-dulur urang, terutama guru-guru urang. Mudah-mudahan dihapunna dosana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was siddiqina was syuhada'i was solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa dzamban maghfuran wa rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada itik di tengah sawah. Itik di sawah. Bo, tunduh. Ada itik di tengah sawah. Menyelam ke dasar batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.